nunang urang kabeh ge nang Allah, hirup urang nang Allah, maut urang nang Allah, sehat urang nang Allah, kabeh nang Allah. Tenang, teu kudu panik, kabeh ge terjadi di luar naon kitu gerak Allah. Nu tah bisa tenang, sifat rububiyah nanti dinya mulai. Kos tadi teh tah, kos tadi guru ketika murid kabeh dahaga, neangannya neangan heula teu langsung ngadoan teu. Neangan heula kaler, neangan kidul, neangan usaha ngaranna. Padahal bagus bisa nyalaun tapi henteu. Urang mah teu kudu neangan dega, aing doa bae ka Allah. Geus aing mah boga doa manyur pokona mah aing. Geus, nu penting sia mere ka aing duit deui bae. Urusanana. Geus neangan kaler kidul wetan kulon neuleuh ka tukang ka kaler ka kidul eueuh sasaha mun masih keneh aya jelema moal. Mun masih kena aja lemah moal kulantaran nyana sorangan kakara ngadoa ya Allah ya Rabbi doa set pajar teh jauhan padahal diintip karak sifat rububiyah timbul. Jadi lamun encan darurat atuh biasa bae teh kata mah geus tahunan hayang nganyahokeun sifat rububiyah lantaran salat mah bisa dibuat-buat ku urang. Coba itu kiai itu orang intip salat mah bisa akur du sejen ge nu bodoh ge bisa nuturkeun Allahu akbar sujud rapi bisa ditiru kos gitu mah eta mah urusan zahir. Maca Quran dreng bisa ditiru tah mah kos gitu mah. Bisa ditiru tah mah tapi jelema anu enggeus bisa ngabedakeun rububiyah jeung ubudiyah ketika darurat. Aya kejadian tenang. Misalna urang ku ari nyandung nu kolot marah. Tenang, atuh lain tenang, atuh jalan lu tenang, nu kolot modar. Bisa nenangkeun ku kitu tah. Ya Allah. Jadi bawa kakajauhan rububiyah teh lamun can darurat. Geus darurat. Oh, tercengang kabeh. Kos kitulah sebab jangan terus nyumput. Dia sumput.